Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mangga urang tepangkeun deui sareng simkureuna tamang damel sumeujeung ngadangkeun dina acara Dongeng Sunda terbaru di Urasena Channel. Atuh tacana ditonton cumangan wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena terkini mitakeun acara Dongeng Sunda adanya carita Prabu Siliwangi sari tilu karangan Bapak Aja karapan Mang Tamatan sudah jewariana di Urasena Channel. Itu tacana ditonton semua wae klik sarong sisrap haturun soka kaparayu sadayana kacaturkeun barang dongkap ka pasantrahan kasondong Putri Abad Kasih nuju kasauran sareng rayitna nu jenengan Ratna Herang barang ka tinggal ku Sang Prabu kanjena teh jinten kapincut tina manahna saha eta teh mana gelis-gelis teuing sabada Ratna Herang mulih ka pakuana Prabu Siliwangi mariksa ku garbana saha eta anu istri nu jadi teh ku garbana dicarioskeun nya eta teh istri nu rajitna Ratna Herang malah harita geus dilamar ku Prabu Morogol Ratuna Jayapura kajadikeun garwana Prabu Siliwangi dicap rai kumaha cinten-cintenna upama Ratna Herang teh sieun ku kakang bae wangsul hambat kas Sang Prabu tapi Gusti teu cinten-cinten bahna Prabu Morogol jalaran Prabu Morogol teu genong tang tia makonggat kagagahan apun Bapak oge cimirna manawi apaksa nguluyan kana wangsatna teh nah Sang Prabu ngajankeun Prabu Morogol sarta ngajankeun ngawonkeun wargi lamun teu kinten Prabu Morogol bakal ngajorang ka nagara Cindangkasi oge tantos coba misi mudang rarang jan teh upamina Sang Prabu larasai harap pun abdi nuhunkeun ka pangresa Prabu sangkan dipangdamelkeun dua situ sareng dua parahu anu kedah anu dirasakeun sawangi teh ayeuna ku serenti oge di tengah seteuna kedah aya pulo pikeun mancang krama Sang Prabu eta nuhunkeun ti Sangkeman salajengna mantena ngayakeun Cinewaka ka Purwakali Prabu ngerti supaya pandamelkeun Prabu duasna penting kalawan ulah kapiharaan ku panon poe Purwakali nyangkem yen bade dientotkeun pisan kajabati eta Sang Prabu kangkir patih Kentulindu Cindangaru Singadaru Cipati kancanan terus kayak nabeh bende kabuyutan parenta wesi laksana ke bende tabuh sorana ngagungan kakuping kamana-mana parada tisi sulaksi simpik darap tanungkep ke alun-alun Cimedang Rarang sanggeusna pada ngarumpul Kipati wiwawar kedian urah syarara paten kepikeun ngabedas situ dua sarta tengah kudu ngawangun pulau di atas kudu reses samemeh balebat
barang parentah geus direngsek ke malaria sadayana saur manuk bakal ngajalakeun sakumaha pangresa. Tuluy babar bari tatan-tatan cilian teu eta Siliwangi ngetuskeun duanana Minang Saraya ku Bang Prabu Wirwahyang Minang Saraya yang Imrayan Nagara Puncak Rarang kulantaran barisan lahruk-ruk Nagri Jayapura. Hiji mantri sajana diutus ke Nagara Kuningan Minang Saraya diutuskeun Prabu Mangosari. Tapi ramana Siliwangi Rayana Prabu Anggararang kitu deui ciatan sangkir di pajajaran watkeun barisan aja balai Sumedang Rarang. Barisan teh ngeruk-geruk bari Japura teh ngabangun ku aja bala di Sumedang Rarang pajajaran Puncak Rarang jeung ka di Kuningan anu pamarentah pikeun di dindi puncak. Barisan Bapati Sumedang Rarang kecamana ku barisan pajajaran di dindiana kalau buku buruh budak tarem jeung Panji Bobo. Sadatang ka wates nagri tuluy ngaregrep di mata-matana Japura ngalapor ngaratun musuh ngadeg ngayakeun pasanggrahan wates nomorunggul. Tuluy diparentahkeun supaya mapebabad kajabat tiata Prabu utus sahiji mantri kakasih ulung lanjut ulung pikeun mapang musuh. Peperangan kaki selanjutnya mantri lawan mantri patih lawan patih deui. Dina hiji harita barisan Sumedang Rarang katambahan deui ku barisan cenah kasihan nuduan Prabu Labuan Anjeuna. Korban dua lehakanon geus teu kawilang lobana nu taratu oge geus lain taturkeuneun barang ka Japura geus sasambut Prabu Ngrunggul teu bisa ngawer amarahna lanjut maju diiring ku para mantri sageusna kaharep-harep jeung Prabu Siliwangi. Prabu Ngrunggul mariksa deui anu makalangan kaula kumaha saha ngaran sampean? Prabu Siliwangi awal namun terang kaula ngaran Prabu Siliwangi teu sardana kaula bisa bakal ngarebut datna harapi padadikeun sampai teu barang nyerang ucapan Prabu Siliwangi kitu deui Ngrunggul teu kinten amarahna teu talaga jawab ngangkat bobot ka sara bupati bapeukeun Prabu Siliwangi teu kintenna Prabu Siliwangi meneran diadapikeun ngalempahkeun tumbak Prabu Siliwangi tumbak deui dihapisan deui tumbak kulit-kulit. Prabu Ngrunggul terus ngambut keris kitu deui ngalabu duanana cerita wajib Ngrunggul kewenangan keris Siliwangi ngayangkeun beuteungna Prabu Ngrunggul paparan ka tukang langkir Prabu Ngrunggul mati-pati saenggeusna Prabu kasambut. Kawaja bala eta sarabongkan bendera anu warna beureum dipasrahkeun ka Prabu Sumedang Rarang terus tepatkeun ka hadapeun bendera Sumedang Rarang anu warna koneng tandani urat Sumedang Rarang unggul diri anu alpica bakna aceh hati cekap pola deui ka dieu insyaallah ditanaji ataskeun teu waratasanana bila itu pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.